together now. What's your vision? Ngopi lur, Ngomong sujung baik. kenal sih lur? Eta yang buka masalah puguh mah jeung kabuguh aing. Masalah naon gitu. Atuh keur kemari eta masalahna sepele doang sih, aing ngabohongan kabuguh aing doang. Aing sok kiri puguh mah karena pemerintah. Ari pemerintah mah ngabohongan rakyat ge, langsung dihampura ku rakyatna. Ari aing ngabohongan eta kabuguh aing, ku langsung dipledog beungeut aing dia make sendal. Sedih aing ngabuguh pusing aing. Duh, perih mata aing. Sekarang juga 4 bulan demo, siap kena gas air mata belen. Oh sih, perih aing kena gas air mata. Tapi eta mah teu sakumaha. Aing lebih perih deui ketika aing ngomong ke pihak DPR. Omongan aing teu ditanggapan, teu aya respon lanjut di DPR eta. Kan aing perih ka hate rakyat, ka hate masyarakat. Tanggapan mah sabar pusing. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Thanks for watching, semoga terhibur dan jangan lupa like, comment, share and subscribe di Lop Geng TV. Oke.